Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayat Luqman jeung putrana. Dina hiji poe Luqman jeung putrana ka pasar. Luqman tumpak himar ari putrana eta leumpang ngiringkeun himarna. Ceuk jalma-jalma, naha eta kolot teu karunya ka budak. Terus Luqman putrana dititah tumpak dibonceng di tukangna. Atuh heur deui jelema-jelema teh ngaro. Himar hiji ditumpakan kuduaan. Lamun ditambah masa urang jadi tiluan. Atuh Luqman turun tina himar. Jadi himar teh ditumpakan ku putrana wungkul. Atuh heur deui bae jalma-jalma teh ngarong ari kolot sina leumpang ari anak tumpak. Terus putrana eta teh turun tina himar. Putra sareng Rama leumpang. Geus kitu oge geur deui bae eta loba jelema nu ngarongong naha ari tonggong himar dikosongkeun. Ari jelema eta duaana leumpang. Dina hikayat Luqman ieu anjeunna maparin pangartian ka putrana. Sya'nun nasi sahabu jiddah. Kalakuan jalma teh kacida sulitna. Ari hujan ku hujan. Halodo ku halodona tetep momen. Cek ahlul hikmah ridon nasi ghayatul la tudrak. Ridona manusia teh tungtung anu moal kapanggih. Bodona jelema hantem-hanteman neangan anu moal kapanggih. Tah kituna jelema anu sampurna mah akal sareng pikirna jeung luhung ilmuna tetap minari ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ain hayang pujian ti manusia atawa mundur ku sabab pamoyokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.